Eta kunaon nya maoyesnya? Waduh. Wah, jigana motorna paek. Karunya euy. Hah? Mak kunaon? Teu naon. Ieu motor paek? Paek kunaon ieu motor? Teu nyaho. Enak. Masih, Mak. Aduh. Mak. Naon nya, Mak? Suka ieu bensin, Mak? Teuing, teu nyaho. Naon ya? Aduh. Aing mah ini rupa-rupa ngagawekeun, aing malah naon atuh. Santai ya. Heula sabar. Ini bantuan puing. Naon atuh motor teh. Bensinna beak meureun, Mak. Teuing. Sabar. Geus capek. Karet sia. Dibabukeun ini teh. Aduh. Capek, Mak, aduh. Mak. Sekuat, Mak, capek urang na. Geus teu bisa uing mah lain bengkel. Iya sebenarnya motor tadinya kunaon mimitina bisa paeh kieu. Teuing, teu nyaho. Sukan bensin. Teuing, teu nyaho. Sukan kunci. Kunci teuing. Ayo mah ngan teuing we. Kumaha sih ngan teuing-teuingan we? Nya teuing, teu lain motor aing eta mah. Lain motor emak. Lain. Astagfirullahaladzim. Dari mana? Lain ngomong atuh ka uing. Ngomong kumaha atuh mana langsung datang ka dinya, langsung nyalah. Yo, uing teh nek mantuan, kunaon lain ngomong atuh lain motor emak gitu. Nya lain kunaon guru wae. Ini teh mulus tunjung. Aing mah nyiksa wungkul. Akan takut kiata di jailan ku aing. Mun lain kan ini ku aing bebaskeun da. Akan takut aing. Kali-kali di jailan ku aing. Emangnya sia wae nu bisa teh? Bae we. Goblok aing katipu ku mah oyes. Aduh, aing fokus ngesang, kuat kisah ngabujur-bujur. Ketipu mojar teh motor manehna. Waduh. Kudu bikin perhitungan aing gitu. Awas ku aing tulis. Bila mana aya kesempatan, dalam kesempitan pasti bakal ada kesemputan. Pulsaan ya. Benar mana samen? Eta om, kurang. Naon? Janji tanggal seberapa ieu? Om, kurang teh lain teu ngusahakeun. Ah, di kamari kitu wae omonganna. Yo, kamari kan ngajual entok, ayo maling entokna. Ayo utang mah wajib dibayar, urang mah teu nyawa alasan naon. Hapeh ieu. Butuhna ge duit, nu diberekeun duit balik duit. Ayo mah apes-apes teuis nya. Isukan atuh om nya. Teu bisa, ayeuna tempona. Kieu we. Isukan, isuk om ka om. Teu bisa, mumpung namprok, isukan nu bisa taprok. Tenang om, tenang. Ada ide. Tunggu sageudeung nya. Tong lila-lila. Tunggu sageudeung. Siap. Cicing mah keur isuk wing mah kan mak ngajaran wing ya. Nah, wing mah moal ngajaran mah moal. Aing mah aya naon atuh men ah. Kieu mak. Ieu. Dekeun, mak kan geus temenan jodoh. Ieu. Mak nyaho teh ka Om Dani. Hah? Aduh
boga duit. Betul. Anu boga motor. Betul. Anu duitna loba. Betul. Aduh, kunaon sih, men? Aya beja. Kieu mah. Om Dani ayeuna hayangan kawin kanu kolot. Kan mainna mah awena ngona kabeh. Wah, Ngona kabeh nya meureungan. hem. Ayeuna hayang kanu kolot. Nya, manehna kan boga 3. Betul. Aduh, mari ka 4. Mah daek. Daek, men. Kieu. Mah daek. Daek teu? Daek, men. Oke, mah. Ih, Kudu dibejakeun mah nya. heeh. Tenang. Tuh, tingali ka tempat teu Om Dani. Mana? Itu. Anu pakai baju berem? Tuh. Ih, ganteng, men. Mah ge aya kan gitu mah. Uing dibejakeun mah. Heeh. Ya tuh mah. Heeh. Tuh, gaya heuh. Lain eta manehna daekeun moal ka emak. Justru ka uing nyita ka uing. Manehna nyita ka maneh. Heeh, hayang pangyangeun. Pamajikan nu kolot. Heeh. Kan mah geus kolot ieu. Ye, Bosan cenah orang wae. atuh emak bisa kieu men. Hah? Bener. Aduh, gila man teu kieu men. Ya, nek. Aduh, men, kieu men. Aduh, men. Hayang kieu. Ya dah kayaknya. Heeh. Lamun kitu, uing nih ngomongin ke Om Dani. Heeh. Orang ngomong, Om, bisa pajangan Om bohong. Ku Om Dani, mah ditanya, mah daek teu? Mah ngomongna, nya daek. Nya daek gitu. Heeh. Oke, siap. Tunggu dulu nya, tunggu. Cocok. Mah kudu geumeulis, Oh iya dong. Geumeulis ya. Kieu sate. Beres, cicinya. Kieu men. Tuan. Ayo. Cocok men. Doakeun men. Era euy. Menang jodoh. Hei, kumaha sampean? Tenang, duit bakal kabaya ayeuna ya duit. Serius. Serius. Sabab wing tuh mau ya tuh. Mainnya pas ngajualahan. Ah, percaya. Ye, terpercaya? Teu. Ya kan ya orang duluan mau isanya. Sok. Pokoknya main tanggung jawab kan. Kamu misalkan dibayar, wing nginjem duitnya. Bener lah. Bener, tapi wing nginjem duit. Ini dibayar bukan langsung. Ya, sedikit bohong ya. Tuh. Mak, hudang. Ya, daek kan ya. Sok. Mak, daek kan? Daek men. Tuh, daek. Tapi bener teu. Bener. Ih, Benernya? bener. Ah. Mak, daek. Daek men. Daek kan bayar hutangnya. Jadi enak nginjem sabaraha? Sabar langsung aja, amun aya mah nu gedean lah. Geus dumbuk daek kan bayar Seperti hutang. biasa nginjem ke orang makin ditransfer. Oh, oke. Ulah henteu nya. Siap. Ulah henteu transferkeun. Pokoknya mah ditransfer. Dumbuk dulu daekeun nya. Siap. Beres. Ya wis dumbuk hutang heeh. Beres. Tanggung jawab moes nya. Terus Siap. dumbuk daek dumbuk moes nya. Itu atuh boga utang teh. Beres. Mak, daek mah nya. Daek men. Beres. Mak, pokona daek nya. Geus. Tuh, dadah. Oh yes, ka dieu. Nan om. Ganteng. Ai tadi si Samen Om Dani arek neangan calon pamajikan deui cenah. Amit sudi kan ini. Pan apal pemajikan aing mah tilunana ngarora. Ai tadi ngomongnya si Samen anu kolot ongkos cenah nambahan. Oke. Si Samen ngomong ka saya, emak rek bayaran utang si Samen. Gitu ngomongnya. Heeh. Itu si Samen lagi ngomongna kieu. Ya, si itu Om Dani arek neangan pamajikan nu kaopat anu kolot tapina cenah. Meureunna emak. Lain, Mak, lain gitu. Tadi si Samen datang ke dia, ngomong, "Emak siap bayaran utang si Samen." Si Samen boga hutang ka Uing 20 juta. Yang Emang? tadi anyar. Ente ngomong gitu si Samen mah, ngomong lagi kieu Tuh, neangan jodoh. Bayar ayeuna hutangna. Bayar kumaha? Mama teu boga duit naon-naon. Si Samen janjina kumaha nu bayaran? Henteu, sing sumpah lagi si Samen ka mana? Coba mana si Samena? Balik ka ditu tadi. Geus ngagron emak. Kurang ajar atuh, nipu deui ka emak. Henteu ngomong lagi kelas gitu. Pokoknya ayeuna bayar. Duit di mana? Mama teu boga duit. Tadi juga hutang. Emang dulur aing lain si Samen mah. Emang kunaon lagi-lagi ka emak. Ah tadi mah ngomong heueuh. Henteu sing sumpah. Tadi pas digron si Samen. Heeh. Embung. Geus. Tong lu ngomong. Bayar ayeuna. Embung. Si Samen janji emak nu bayar. Ampun. Ini ada ngagawekeun aing. Suwe.
kuasain nama ieu. Aing mah geus bikin Om Dani tak puas teuing aing lega aing lega. Tapi aing kurang keneh sebenarnya mah teh. Dendam ke Sumat. Tuh mah. Alah. $2. Adipati Karna. Ngaran kuring si Karna. Penggemar Adipati Karna. Hanjakal duit loba dengan kaset tapi na eueun nu bogoheun. Tapi kuring tidak putus semangat. Tidak putus semangat mau mencari wanita idaman. Pak. Kakang Prabu Karna datang menjumpai gadis pujaan hati. Jadi kaset mah tuh nyebutin kamu duit banyak. Cewek. Kabeneran. Beneran samen Mang Karna keur naon di dieu? buset. Si gagah pertentang duit banyak. Oh, iya duit itu duit ya. Weh, Bener euy. Aduh, dompet. dompet itu ya. Dompet ke tempat tuh duit nak. Bener di Ke tempo. bener. Wah. Yo, Hah? Mang Karna kan butuh awewe. Awewe. Cenah yang numpak. Ya. Numpak. 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 Numpak naon heula men. Bujun. Buset ya. Aya awewe geulis. Tulis pisan. Neangan Mang Karna Ya Mang Karna. anu gagah pertentang. Gagah pertentang. Anu kaset. Jangan numpakan. Iya. Sip. Yo. Tutup bodoh. Nah, men. Geus ngagoler wae tuh. Gadis. Cocok. Tinggal numpakan. Gak numpak. Heeh. Mual ngambak. Haratis. Wah. Ya. Ayeuna ngomong kali tuh dia. Ngomong Bener men ah. numpakan. Mana masuk ke bohong men ah. Bener. Itu men. Boleh tengah rambutan tuh. Hah? Wah, boleh tengah rambutan. Mulus men. Mulus. Ayo. Ayo siap. Wing berbalik. Oh, men mah ah. Nek Wah, anjir ah. nek balik kan nek eta nek nyopet. Apa ya? Lah bener. Wih masuk ke itu men. Iya. Cewek cantik. Makar hadir. Makanya datang. Cewek cantik. Mantap bisa men cewek cantik. Betul. Bye. Cantik sekali. Bye. Mantap sekali. Wah. Aku bae. Iya. Mulu sih rahayu berkah kelawan selamat. Ya. Mantap. Cewek cantik. Abang cium sayang. Terima kasih samen. Abang cium sayang. Kudu perem ya, kudu perem ya. Hap.